turunan sianya celeng oke 3 menit tadi tunggu kita tadi rumpah rumpah sieuna teh ya Allah kabur jeung bapana ya Allah paingan di Astina terus-terusan malapetaka ajab da geuning pimpinanna ge nu kieu nu diangkat teh setan si anjing sia ayo lupa saya apa gimana deh atau rumah kamar udah hilirnya mulai jarang deh batur mah kudu ato hiji pasantren tanpa didukung ku pamerintahan bisa ngawujud dar ieu mah karek disita dieuweurkeun mikir nasihat pejabat setan nah nanti waktu itu wanita saja pakai popal dari Ciduk ke Jemade subversif masih kene aja eta penjabat sombong di Purbatur Allah kasihan aing mah hartabana teh dablan pamajikan geus kolot sia ayeuna nyeun sombong dalam di padepokan di dari demi ngahamusuh gunung Retamu di padepokan cawene memeh sia teh kalungkeun pasantren jeung aing ribut Allahu Akbar ya nama meledak pada hulu dulu ada petir di siang hari no deh nggak meledak dulu itu segede kieu kolor hijau deh waduh nah sarupa jeung aing dulu nepi kata dipicen sasieur itu geumut jeung aing nu neungeul kana hulu aing saha aing ciriang jelema urang Cibadak aing ye patak sia ditengeul ku aing ge ku sarupa sia nyeun kaonaran di pasantren sia balik ka Astina aing ditembak ku serse anjing eta si goblok aing nepi kapok-lepok deui anjing da siapa orang si setan udah Rodang sok sia goblok bener aing dinton kumaha lu bener aing geuleuh make rasio nu jernih euy ya Gusti Resi Maesaroh teh boleh kawas hujan gitu nyebrot teh aing ya lain Resi Maesaroh goblok Maesawulung iya teh keur nyita sumber daya manusia yang berkualitas bari tanpa dukungan dari pemerintahan nyita manusia yang handal nah sia lain nganuhunkeun deui ongko jalma ngarti matak sia rek ribut di jadar jeung aing deui ya dengar ya ya boleh ngepel kamu surat lamun sia yang gelut yang anu ngaran Citra Yuda saeutik gedena sia teh kudu gede pangabisa kudu loba pangabisa karate judo tinju silat
lain seuri goblok. Ulah anak pernah kabatur enteng kabatur di padepokan di dia diajar urusan usik bukan. Walau ini putus ke. Ayah dibuktikan. Putus ke. Monyet jelma pacigrap itu bisa silat. Wah, rambut jatuh tuh ini, goblok. Doksa. Alas, ya. Guru. Cek lain oke, saya ulah kawin kan ini ke bawah kolot. Ulah ngomong ke majikan. Ya, apa yang kata goblok? Duraka siap. Entah keprok mendihal. Entah keprok. Nuju milarian dukungan. Yang sukses. Entah keprok mendihal. Wah. Waduh, ilmu tukang obat yuk. Eta ibu-ibu nama kakak banyak keprok paling hutan keprok. Tapi kan dipaksa gitu. Kira rencana jika ada dukung? Keprok. Apa kuring rek ribut tuh? Ajar anak nu ngobrol dina kulkas. Ngomong lagi. Coba buktikan betul silatnya siap. Yang lain. Monya silat ketika gitu, aduh peperengkelan, monyet cengkolon teuing goblok gitu. Mati lu. Silat enton-entonan gitu. Oh, udah siat hap-hap. Silat pada lebu siata. Tenyo.
bilun jeung aing ngongkos ya mundur era erawan maju sia hampura kahalangan kudu gelor utang pati dibayar pasti utang orang kemana Gede-gede genggerong tapi kuping nama gening beye tebedati tahu ikan sah pintar nyarita dengan nipu sihor karek pinter dina teori unggul kurang-kurang astina anu diutamakeun ngan ukur rekaan basa tapi kanyataan anak polos tansah tapi lagi ya kadikas
jadi dasar negara anu geus jadi budaya teka budi budaya
hirup lewat kurat kawan ruksak lagi tetap alam karma entah danyangan dongan hirup kalewihan larayet kahante rajal ukuran sok asa bener sorangan ayo aku maparawin kesamyaran ke keplangin samya pang sekar mekar inggali si pandang aro bangus lampah itu ira sidruna anu mabur di lebak sawene iya maksud mulut tulung kapan dawa dikenyang kalak ieu resi masaulung anu aya di tutugan gunung Rotam tuna lampah eta kacarios I Arjuna Panengah Pandawa anu nampi pancen ti Prabu Yudhistira pikeun milarian layang jamus kalimus sada lambang kagungan nagara teu aya di Amarta lumampah kairing Semara sapalaku lumampah metu alas mancing alas Kang Samyam Raja Desa saiki sampun wontening marga sopana marga jalan sopana alas tinggan-tinggan salah Kakang Semar iya kurang ngareureun heula capek wih mangga no ruksak gunung loba nu gundul pasir loba nu gulisti sapertos alam anu geus mung bersahabat jeung urang rupiah kana kitu urang panon poe bijil ti kulon jang Ade cing waspada oknum-oknum masih keneh diharudum anasir-anasir masih keneh balawiri di mana rame-rame sok nyeleke aya nu ngariung sok nyulunuk di mana geus diaradu manehna mah lumpat parija kakak
supaya kekeh cicing dina kabodohan jeung di araradu Leres geus bejeuna mikir ujang geus bejeuna cengkan urang kuning pada surti kali yang mulai rasa asih akarna rasa asih anda saya silih binti ibu Elis kematar usut bangkang
ucu kumaha ulah teh damang ulah wah sumuhun beujeuh ya ih nuhun ari sehat ulah ulah nya kitu teh mahal sehat teh cu ih atuh kan tenang jeung aya beulieun oh gitu komo lamun sehat rohanina sehat jasmanina ya cukup nu mata kade ulah nyeun pucuk pikiran hirup teh cukup lah nyuruh romengan sagala rupa pasoalan teh sasati ruksakna ku urang-urang kene kan tenang oh da dewek manyarita so teh luyu jeung keterangan yen ieu rusak dunya teh lintang ti kuleungeun aja lemah pola-pola jelema sumuhun ulah nu matak para malaikat protes dina waktos Adam pada dilungsurkeun ka luhur bumi teh ka pangeran protes demo mun ayeuna unjuk rasa nganahakeun ka Allah naha ya Allah maka rek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab Adam seke selerna bakal saling ngocorkeun getih bukti ayeuna ieu teh bukti tina ayat-ayat anjeunna bisi pajar bohong maha benar Allah dengan segala firman-Na sumuhun kelepah nu matak bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup loba bohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati rusak we ya ku kituna ucu ngabewarakeun wa kabalarea panuhun dina mangsana engke pesta demokrasi ku seueurna partai ulah teh parasea hindarkeun papaseaan jauhkeun tina riributan hayu urang bersatu sanajan beda-beda partai urang ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kasuburan negara urang negara Indonesia subur makmur gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta jeung laharja jauh silih asah silih asuh jeung silih asih dek naon anu dipasehakeun aya nu boborot urang aya nu meunahna batur eta ulah kasirang pacen kadan ulah dimumurah jiwa teh ucu da kadunya teh urang teh teu ngahaja teu hayang teu mung nya cuk ka ayeuna urang dek loyot dek ngagogo hawa nafsu apa nafsu teh sok mata kadohung badan anu katempuhan diri nu bakal kacing cirih di nya ucu turugi urang-urang kene gerak laksanakeun pesta demokrasi anu aman anu tentrem anu luyu jeung aturan nya ucu tiwa rombongan Giri Harja tilu sasatua ayeuna ngagejerak di lapang Caringin desa Nyangkowe kecamatan Nyangkewok kecamatan Cicurug Sukabumi ieu kulawarga besar Bapak Haji Budi Widaya kalih Ibu syukuran nyepitan putrana anu kakasih cek Marandika Widaya Muhammad parantos lengse nya ucu
muga-muga ieu urang kalih anu disepitan teh sing jadi jalmi anu guna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirupna jejeg anceg dina agamana istiqomahnya sidakna ieu urang kalih teh jadi jalmi anu soleh. Amin. Amin. Malihan tadi katinggal gua. Amin teh bulan. Sadasana gua rupi-rupi kesenian diajarkeun glamor, tari-tarian, rampak kenang, dalang cilik sadua-dua, Cep Adi jeung Cep Edi. Gening bakal aya geganti ua generasi ua nya cuk. Atuh di Sukabumi geuleuh dalang nonoman aya Cep Oga. Pek kasep. Atuh dalang cilik oge Cep Anjar. Lain dalang cilik dalang obat kalian utamina mah ka para seniman seniwati we anu aya di dieu gerak ronjakeun kreativitas urang sararea supaya kesenian urang teh ulah leungit. Asep Taruna ge aya. Atuh ieu dalang cilik di Bandung Asep Taruna aya. Dalang cilik teh cek gajah. Kasepuhan Panang Junaedi Bapak dalang Nang Junaedi kasepuhan di Cianjur Ngurunyu. Eta mah disebut dalang wali Atuh cenah padalang Andi aya. Dalang ti Kalapanunggal nu kapungkurna wayang teh sate. Dalang kota. Pak Otak. Bagja euing kucu. Bapak dalang ti Sela Awi Desa Ciburayut Bapak Sadam nya eta mawayang teh bangkuang. Nuhun wilujeng tepang nya ucu. Bapak dalang Barja ujang. Alhamdulillah ieu tepang silaturahim sareng urang dieu para bini sepuh tekantun Bapak Dr. Anas Haji Ade Rahmat MM Bapak Camat Bapak Lurah Nunung Zulkarnain Bapak Dr. Anas Haji Ardiana Trisna Wirana MM Bapak Kepala SMP Negeri 1 Cicurug Bapak Haji Budi Pemburu Cepot Kiri Harja Tilu orang Sumedang gitu. Bapak Dudu di Dinas Pedanka Cicurug Pak Hikmat SPD Pak Kusnadi Miwa ieu teh ucu tadi diayakeun rupi-rupi kesenian ternyata pikeun mertahankeun budaya urang supaya ulah kaseret teuing ku budaya-budaya deungeun supaya urang aya dina kasajajaran we jeung seni-seni nu liana. Nyaeta ku ayana pangrojong ti PDI Perjuangan. Nuhun kana pangrojongna kana mideudeuhna kasenian urang nya ucup. Radio Dian FM oge ngarojong nuhun. Tah kitu ujang. Ibu Enang. Kang Rudi Jamil. Sareng Sinengna tadi aya. Syukur Dining bagja wa teh asa regreg ninggalkeun dunya oge aya geus nempo seniman seniwati magelaran reg-reg nya ucu. Dakwah mah geus kolot. Geus sakil kakolotanana geus 35 tahun wa teh cuy. Apruk-aprukan teh hujan. Tapi buat teh loba baraya nepi ka plok-sok itu ti Kalapanunggal.
atuh Pak Sadam di Ciburayut ih dulur gua unggul nuhun bangkuang ngatos katampi gua ngan sok atuh ngawiat we dulur gua Bapak Dalang Asep Taruna di Cibadak kena ngalih Bapak gua Bapak Rudi Harsa ketua DPD Bapak Rudi Hatta Bares Harsa di PDI Supi buluh bagja teuing nuhun ucunya doakeun gua kabeh anu 24 partai teh kabeh oge cing meunang anu meunang mah hiji we paling kedua itu biasa sauran kantos aya ai doa Semar mah ucu doa tiluhur doa adil kumaha dua itu teh ai doa buat cing menang teh kabeh oge ieu anu 24 partai teh cing menang ridho Allah ai menang ridho Allah mapan anu menang wanepak dada nu eleh bakal lapang dada ya cuk jadi salamet syariah tuh anu jadi budakan mah eta kasalametan keur balarea ya cuk cing diijabah tak kitu ujung amin mudah-mudahan bae naon rupiah cita-cita cing laksana naon ari pabrik cing ngabukti nyaeta ngamuara dina hiji tujuan keur kapentingan negara jeung bangsa amin ya udah atuh tekantun wa teh dina wengi ieu sasat sumpingna amplop-amplop anu munut lagu di Abah Sadam ieu ti Salawi Desa Burayut Kecamatan Cijeruk Cigomong munut lagu ieu saurna teh kahaturkeun ka sadayana para penonton oge ka sajumlah kader-kader PDI Perjuangan nuhun atuh pamunut lagu ti Pawata ieu mah Banar Gedang ieu mah ti Kalapanunggal kasanakeun saurna teh ka Bapak Tani para tani gedang mugia cing langkung ngaronjat cing kapetik hasil kalabuahna kitu ti Pawata amin oge lagu ieu teh dipunut ku Mas Sunarto Tenjo Ayu kange ka sadayana PDI Perjuangan gitu tak atuh tekantun ti pamunut lagu ti Dairoji di Pasir Hantap Desa Ginanjar Kecamatan Nagrak ieu lagu teh kasangakeun saur teh ka para penonton sadayana kalayan wilujeng ngadangukeun sumuhun kintunan sami di Cep Dairoji di Pasir Harap teh ieu lagu teh kasangakeun kange rerencangan saurna teh rerencangan sadayana anu sami nararongtot aya nararongton itu oke ieu berarti Abah M Toha Bapak Abah M Toha Ketua RT 02 RW 06 anu ieu lagu teh ditujukeun ka sadayana petugas roda supados tetep waspada ulah lengah saurna teh ieu lagu sajabina tika anu ngarona kasagakeun ka sadayana kader PDI Perjuangan tak itu ujung ya sok atuh ujung kulantaran ieu seueur anu sakieu seueurna lagu teh beda-beda lagu upami dipapai panginten saepeun lalakon wayang itu kan lagu naon atuh waktu
kurang kena kemang boleh itu tak hasil gempungan saur manuk wiaga sinen sareng sadayana hasil musyawarah mufakat anu sakitu seurna lagu teh kurang cinekeun dina hiji lagu nyaeta kembang boleh sok ceul Gara-gara Bapak Haji Budi anu bagus ya wonge-wonge sagu tambang Jawa teko tahu moyek Bapak otak kalapan unggal anu bager doyang gemuyu yen langsung kula kembang boleh Bapak anti wonge sagu sambang
dumeh aing beureum beungeut eta nu ngahina tiba heula di zaman aing aya teu eureun-eureun nu menghianati aing kabongkena aing anu beureum dinya nyeri tiba heula aing teh dilayak dianiaya diejek dilelece teu nyaho aing cengkat mah sia rubuh kabeh oge ruang gerak teh aing teh tiba heula dibatasi dipongkak dengan berbagai cara aing teu bisa naon-naon cik atuh bere kasempetan aing teh tong sok kitu teuing hirup teu ulah hareup teuing ah bilih aing kapoekan bilih aya Rajapati di dieu kabina-bina sia teh hirup teh ka aing eta cacak sarombongan dina kubu sorangan keneh loba nu parasea teh karebutkeun naon teh euy jadi we kabaca ku batur teh oh hayang idangan hayang jatah mana atuh pengabdian teh euy pengabdian heulakeun grepek kabeh teh jauh tina pitulung nawa itu teh ieu kesenian urang dihadangna ku urang keneh atuh puguh we kasempetan keur batur ngasukeun budaya manehna ngoblos ka urang nepi ka budaya urang ge diharamkeun tek ngajajah kitu-kitu ting euy nah ulah urang Sunda hidup geus waktuna berkutik anu mah wakil-wakil urang Sunda kudu urang Sunda deui kabeh nyaho kana karakter urang Sunda apa kana budaya Sunda ieu mah wakil urang Sunda ucok si galantang kai udin jiga seeng diantep hingege atuh si aing lumeh lagu komentar Semar diigelan ku aing nepi ka di jam aing eta kudu kahargaan kana seni Sunda teh seni urang buktikeun dina gawe deuleu ulah jadi anggota NATO sia naon dihakan NATO jauh-jauh lain North Atlantic Treaty Organization lain Organik Pertahanan Atlantik Utara NATO di dieu teh nyaeta no action talk only nyaeta loba saur tanpa ukur loba carita tanpa nyata biarpun terlambat asalkan selamat, better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Amin. Era bangsa urang karek nepi kana kuantitas mujurna kualitas ayeuna mah mental bangsa urang teh kudu geus bener-bener lah mental anu jelema dewasa kuat kokoh. It's not the song but the singer behind the song. It's not the gun but the singer behind the gun. Hah? Naon kecar bosna?
jadi lain berdiri wungkul nu kadu kudu hade teh tapi mental jelema nu nyaka berdiri heula anu kudu kuat bener heeh lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh lain kata-kata na wungkul nu kudu hade teh tapi jiwa penyanyi na heula nu kudu hade ieu mah nyanyi na hade kata-kata na alus tapi penyanyi na cicingna di diskotik bari dagang ekstasi ngaruksakan sinen komersial potret telanjang geus bukrak hei teuing dek kumaha bangsa urang geus teu aneh aya mah nempo pinareup nyeungseung bujar temong-temong leuheung lamun eta susu teh jiga mangu asak mah teh manguna teh huluna wungkul dan susuna tadi oge pancek glamor cie kudu bagja hidup teh dieu kudu disyukurkeun urang jadi urang Sunda coba lamun ku pangeran sia dijadikeun urang Afrika anu hujanna teh geuning 5 tahun sakali anakna teh bari borolotot di gunung laleur na teh nyukurkeun jadi urang Sunda sia alhamdulillah jadi urang Sunda jadi anak paut baheula mah deuleu kaulinan di buruan teh barudak teh euy aya lisung tutung bulan ngagondang eusina sisiniran oray-orayan sasalimpetan tak ayeuna mah oknum pejabat ku sasalimpetan jeung oray-orayan teh lalingan hese ditewakna teh leueur da leueur leuwih teh heula ai salah mung disalahkeun nya jadi adil teh ayeuna teh keur nu leutik bungkul berlaku na teh keur nu teh mah teu ini kisah nyata sinetron dunia penuh dengan panggung sandiwara baheula mah barudak teh di buruan teh ucing-ucingan aya mah ucingnyaan tuh ceuk aing oge tah kitu dek demo mah ku ngomong merah ulah alet-aletan alet-aletan ngaruksak pangwangunan anu geus aya cing inget tina katerangan yen Allah mah tersepeun ka jelema anu yen karuksakan di luhur bumi ngomong we da moal bohak ngomong mah nya kudu atoh ieu micinta seni urang seni budaya Sunda teh euy bener seni Sunda mah bisa nyambang ieu pagelaran wayang golek teh lamun disebut sakola mah universitas gitu naon sabab disebut universitas sabab dina wayang golek aya raja aya negara berarti dirinya pengetahuan ketatanegaraan harus tahu budayana can dina wayang teh aya seni ukir seni tari seni warna seni musik agama filosofi semiotik biologi numerologi komplit nu matak eueuh sakolana dalang mah deuleu da puguh ieu teh merupakeun sakola teh nu matak dalang kudu pinuh ku wawasan teh nya wayang nu nganu